Ning Gusti urang tepi ku hariring urang tepak waleang etang-etang menut restu kujuding lagu jajab doa ku walang tembang nitip kasih ku hariring dangding urang sangatkeun lagu nu baris kapiatur tawis pangbubuka di rombongan Gili Harjatilu baris kasangakeun dina judul lagu Kidung Sajagat wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun.
anak kula aya pikesan naon aya sareng sena sabulan puasa kamari mangana sumoh ya rombonganmu ngaran Mangu di desa Karangmangu laras Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon angang orang teh Mangung teh ieu ukan tenan laras ku alpukahna Bapak Yanto sareng Ibu Lilis eta kula dirah-reah ieu teh tawis kanyaah kanu janten putrana sumohon dirah-reah ku hiburan wayang golek ti Bandung laras sanes maksad agul ku payung butut nemong-nemong hartabana ieu mah mung ukur pakaulan sepuhna kan tenan sumohon aya atuh dina raraga nyepitan Muhammad Habib Rianto teh urang doakeun ku sadayana nya oh mangga kula nanging dina pagelaran wayang biasana aya tatali paranti mangana urang nganggo ieu dan tawisna aya sok sanajan simul siloka nanging urang pedar pengertianana ieu mangana mohon sae kula ke bade naroskeun dupi bakakak asak sareng bakakak atah parantos sayogi gitu katingal nama parantos aya di payun kula ari congcot parantos aya mangana congcot eusi congcot kosong parantos aya kula katawis gugulutukan itu dawegan kalapa ijot gini mangana ejo penginten aya mohon itu maksud teh sanes kalapa buta kalapa tapi rulujakan eta 7 rupiah aya gitu aya itu di payun parantos sayogi parantos komplit gitu mah parantos kula parukuyan parantos aya nanging aya menyan urang seungeut mangananya omong sae nanging ulah salah hartos nyenget menyan teh sanes ngulem para karuhun nu parantos maot leres aneh urang pedarela sakedap mangga ai kapungkur mah teu aya seseungitan teu aya kapung ai menyan teh bahana teh tina getah tetangkalan mangana maksudna mah kanggo seseungitan eta teh da jabang kapungkur mah teu aya parfum atuh mah geus semprot zaman ayeuna gini ya nya janten sanes ngulem karuhun mah urang doakeun we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munguh Allah Subhanahu wa taala amin amin nyenget menyante ye masih mau supaya urang sararea kaseungitan dah eta lemur desa Karangmangu teh kecamatan Susukan teh cing nyamuang seungit ka mana-mana ku karyana anu nyata eta piraku teu bangga urang dieu nya sumohon atuh urang seungeut tah parancahan ka Ibu Sinen urang sangakeun sae mana dikawitan kayaknya urang buka heula atuh Amit abdi pada ngidung nyerah Muhammad utusanana Muhammad utusan
Amit abdi padanya denger yang macam tengah wangi bujaka aku kalau syarat takap para nabi Muhammad putusan gandru Muhammad utusan Amit abdi padanya denger yang macam tengah wangi bujaka aku syarat takap para nabi Muhammad putusan Miwa para waragi Nabi Mugi Allah ma'agung maparin berkat kadir abdi maparin berkat Allah ketut yang keselamat lagi rejang batin syarat tamu malaikat pamugi ngapi ngajarin iya pamugi ngapi mugi-mugi para mitra kabeh walarik lali sing emut sapa paosna sing sering patepade nadau para rasul sapa aktif para arwah barkah para walia ngasih pada nyuhuna para arwah nu ngakalan maparin harata jeung ngasih pamugi gendut ngasih emot sapa paosna sing sering patepang deung panutup biji si mabdina
Jana palawur jaisen mugi-mugi para mitra kabdi larek lali ya gendro sing emot sapa paosna amin ya robbal alamin mugi Gusti nangtayungan Dumuk pangrestu nu menutat panganikan menta ulang ngajarikeun tunggul sirungan tetang supaan gantar kakaitan katagi ku alip kapenta ku dewata barengan dina wengi ayeuna gilihar jati putra mancen gawe ngariah-riah urang sadaya apresiasi budaya ngangkat derajat bangsa martabat hiji bangsa bisa diukur budayana pamisik budaya awut-awutan bangsa nak moal berusaha arinya rumah budaya pancen urang sarere tengetan klien titenan terios supados kartos etang-etang anggala tinengan pengarti nyusul pangurku jeding ilmu mudak luang tina wayang daya kajabi carios oyang golek mangurupikeun hiji gambaran konsepsi dina kahirupan sapopoena nyaritakeun hade jeung goreng salah jeung bener yu urang gedugeun kolbuna tembrakeun manahna sangkan pasrah katarima rahmat sabadua Allah Ta'ala sok sanaos ngelangkungan wujud budaya nugus ngalemang saringah hiji dina tradisi sing jadi pamatri disangkan urang selawasna lingka Gusti tumutat micinta lemah cai pribadi lakon gawe kidalang marengan pamundutna sebul maksad baris kebantung carios Dewi Prias Mara mudah-mudahan carios nuyu sareng pamaksadan urang saraya kangge jurung laku pangdedel doa kamurang kali hinu sepitan carios aprebi lalakon baris dipedar Dewi Prias Mara lujung nongton dugikeun kareng sena ieu acara wassalam.
Jalan puji tumateng kamaha suci mugia asam angsa rahaya sedaya selingan maning selingan maning selingan seket dibagi semua para wali lambat-lambat kamanane kamireng sing kakebihan seniman lan seniwati warisan sing para wali lambat-lambat kamanane kapirang sing kakebihan
Giri harja tilu putra badai ngawitan ngahibur wangi ayeuna di bumina Bapak Yanto kali ibu euy sakulawan Kasayana padaran wayang purwa sejong pati lelit jadi perwira persatuan ulah kali gadai kasih likucung sadaya jadi payun mah wilo jam patepang deui sareng pilih harja diluput
Tuturan wilujeng tepang kasadaya madangu warang dia sadayana di kempelan seni Sunda nyangakeun silaturahmi. Pauci kabudayaan kesenian yasana sanes kumaya pokodi anu ngaraketkeun duduluna langit anu asli budayana sangkan seni mangga sami mulena warisan jangka urang wajib Gusti dasar apa mirip dasar apa mirip coba dina pagelaran wayang tangtu moal birak deui moal birak deui pompoya tangtu moal birak deui segera cepet aya jadi ciri anu pasti jadi ciri anu pasti lumayan ya Bapak Yanto Panglipurna dan tentang yung atuh warang paluru ngendut
Uci Ceprobi Neng Utari Dipi Memet Dadi Budi Bupusti Dipi mama Dadi Bupusti Dipi mama Dadi Bupusti halanya Ibu Lili Pamisan istu ngaduh nang minang katumalapang waris lah Muhammad Habib Prianto Ibu Lilis jalana kasaluyuan sapapait papayanto sama manising langgang dugi jaga urang karang bangun laku lampan utama saya budi kasa sama karena papas pen dari mata wis jami beragama wala gunungan jalana kasaluyuan keluarga besar Bapak Sajin Bapak Muin sapapait sama manising langgeng dugi kajaga Ayak kalau isan Keren. kosong ayah Gerihanan Sawa-sawa-sawa-si Om Koya Sapapai sama manis sing langgang dugi kajaga sing langgang mah Bapak Warano Bapak Amin dugi kajaga lah Bapak Haji Taraya Bapak Camat Bapak Lurah sapapai sama manis sing langgeng dugi kajaga Gerihanan Geresawasi Kembang Wijaya Kusuma murupu biar ketiakunaan Sari lagu pohon Gunung Sari lagu pohon nyanggakeun kasadayan pangringgitan wayang purwa wayang esih ning perlamban Kidang bener cerita Pagalaran wayang purwa
medar sining ajaran Gunung Sari lagu bawen jangakan kesadayan jangakan kesadayan laju laku kahirupan ngemban pancen di pangeran ngembarakeun kamanusaan panji kamulyaan kidalang kanda buana nu ngajadi mandalayang pangeran tet sorat tarompet ayu batur digawe yuba barengan nuluykeun catur nu kapungkur Dah, iya. mapai riwayat zaman baheula Lajeng. tulisan ti para wali rekaan para pujangga dina bag-bagan carita pawayangan Dah, iya hingga. pada ngareka-reka basana Tangtos. pada mapantes adeg-adegna pada mapandeken caritana nuluyu jeung zaman turnu ngajamananana Dah, bener jeung teu na rame jeung teu na gumantung kanu boga tanggung jawabna saha ulah. yakit dalang kasebutna Dah, iya hingga. dina geuninga garap carita pawayangan seug asa wajar lamun dalang beda garap jeung metakna Tangtos. beda halang jeung caritana Dah, lantaran kaengaran manusia kumaha sok kita. sanajan buuk sarwa hideungna ari karap jeung kahayang sok rajeun beda-beda Walah. Las. nanging nu pentingan hiji Naon. seni padalangan tetep nanjeur ajeg dina ajen kaadilunganana Iya hingga. margi upama dikotek dak wayang sakotak teu anggang tina awak tetapi tina diri teh jauh tina wujud anu tangtu Dah, sumohon. istuning anu dipipindingan ku selip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan simul guareun zaman kiwari Walah, iya hingga. gentur ingkang tinutur catur gentra ing dados cinarita Hingga. gelis ingkang kapiwarti Dah, kocap pawontening di hiji nagara kajinan dah. anu katelah nagara Giling Wasi Iya hingga. sang Nalendra Kakasih Prabu Lodra Parisangka calik marang setinggil binaturata lenggahing dedampar dan tapi nalipit ing sosok cari nenggandawaratna Dah, iya hingga. lemek babut prangwit dan ikinan dawuda ing kacepat kastrilan sinparan sari-sari Allah. mawe makuta totopong tinaretes inten rinukmi cahaya nak murubmu biar kadia kunang-kunangan Tuh, iya hingga. pengawakan jangkung tuwur simar dada bewas cemros notaya hingga napa semon lir bang barongan Walah. upama ngandika kadia alas bengkah ngandika Hingga. karasan dina waktos ayeuna ngahaturanan linggih patih nagara Saha. dekakantun senopati ing Ngalaga Hingga. taya sanes patih Lodrapati kalayan senopati kalapidaksa anu sami tungkul hamari kelodat nembah narimang sabda
Ajrih ningali pamor Nalendra Sretinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sretinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Serbaka puspiteng udiana ngiang pancrahing sarwaruma sarwaruma renggeng manik narawata di negara kacinan Dah. anu katelah negara Giling Wesi Ya inggih. Sang Nalendra Kakasih Prabu Lodra Parisangka Dah. ngahaturanan linggih patih Lodra Patih kakah teka kantun Senopati Kalapedaksa sami tungkul hamari keludat lembah nerimang sabda ajri ningali pamor Sang Nalendra Patih ulan Senopati tewantun batuk-batuk acan sate acan anak Nalendra ngandika Dah. Iya iya. nanging lami-lami kunira mangsa ngandika ieu Prabu Lodra Parisangka ih kadang ingsun patih kula oge Senopati Dah. Yo. anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula yap eserkeun korisina Kapayun inggih. rada kaharep ameh teu tarik teuing kula cumarita kaharep kipati Kapayun kula. kaula Pati Lodrapati Gusti Prabu nampi daten pembagia salira kalayan tipayun ngahaturkeun sembah pangabaktus kunyu panjenengan puja stuti sampean da terima kalayan kabingahan di simbal kalih nati eta naon tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna muga agung sacukup lumur
jembar hapun tenak nuka teda dina kasalahan timbalan orang pada saling maklum jeung kula saling hampura we sabab kangaranan makhluk teu cicing dina hiji martabat laras masih keneh kakenaan ku dosa masih keneh kakenaan ku bener hartina bener wae lain malaikat salah wae lain setan kena koah gingsir atuh paribasana janji isuk rajeun tara kapake sore semoho eta makhluk atawa manusia atawa jalmi tah nu matak di dieu katerangan merebeja jimat nu paling ampuna teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang urang pada lubar hampura ti timbalan urang saling maaf memaafkan ping tigana Gusti Prabu permilanipun panjenengan keresahan nimali patih ka dieu wonten karesa kang punapa jelaran kang pun diajeng pun daluk siang boh wengina mangga sayogi tanaga emutan lanan sasewe halodo ieu halodo ieu ngan panas itu si Senopati kaharep Senopati kaharep Borotot kaharep deketan goreng sampe teh ye nun Sri Paduka nampi daten pembagia salira pangaresa puputon kembang kadator sembaheun abdi pangeusi nagri Allah eta nyangakeun sembah pangabaktos kunyu panjenengan Gusti Prabu ditarima cager awak maneh aya hibar dina waktos ayeuna teh lumayan kerjaat kaunyu Kakang Pati ditarima kiadi nuhun Kang